Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupina langkung tipayun orang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan dina waktos ayeuna. Sholawat sinareng salam mugi-mugi kacurah limpahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, sareng umatna. Bapa kali ibu anu ku abdi dipihormat, sareng rerencangan anu ku abdi dipikacinta, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna pendidikan dina kahirupan. Hadirin sadaya, pendidikan teh mangrupakeun kunci pikeun ngahontal kahirupan anu leuwih sae. Ku pendidikan, urang tiasa ngabedakeun mana anu leres, mana anu lepat. Jalma anu boga pendidikan bakal leuwih babari ngahontal cita-citana. Salian teh eta, pendidikan oge ngajarkeun urang supaya jadi jalma anu disiplin, jujur, jeung tanggung jawab. Guru jeung sakola mangrupakeun tempat ngawangun karakter urang jadi pribadi anu leuwih sae jeung berakhlak. Sakumaha pangajaran ti agama urang, nuntut elmu mah wajib ti lahir dugi ka ngantunkeun. Emut, pendidikan teh modal utama pikeun masa depan urang saterasna. Hayu urang sami-sami sumanget dina ngudag elmu ku cara rajin belajar, hormat ka guru, sareng teu males sakola. Ku cara kitu, bangsa urang bakal jadi bangsa anu maju, mandiri, jeung bermartabat. Pungkasana, mugia urang jadi generasi pinter, jujur, tanggung jawab, sarta bisa ngamanfaatkeun ilmu pikeun kahadean diri sorangan atawa balarea. Sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun urat, sing getol neangan ilmu nu guna dunya akhirat. Mung sakitu anu tiasa ku abdi didugikeun, hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.